Dina ieu waktos abdi bade ngawartakeun sasalad COVID-19. COVID-19 teh nyaeta panyakit anu tepana tereh pisan. COVID-19 ieu awal mulana di kota Wuhan, Tiongkok, ngawitan Desember 2018. Seueur pisan nu katepaan penyakit COVID-19. Seseueurna nu katepaan COVID-19 teh ngalamun gejala muriang, batuk garing, sareng leungiteun rasa. Hari abdi ningal warta di TV ngeunaan COVID-19 sok sararieun. Seueur jalmi anu pupus gara-gara COVID-19. Ku kituna pamarentah miharep sadaya warga negara Indonesia tiasa sami-sami nyegah COVID-19. Ku cara sadaya warga di lockdown, kedah make masker, ajaga jarak, teras kedah sering ngumbah leungeun make sabun. Sareng meningkatkan imun ku cara rajin olahraga. COVID-19 ieu lebet ka Indonesia waktu abdi di kelas 8. Harita abdi bade lomba olimpiade matematika. Sabab COVID-19 nyebarna tereh pisan, dugikeun sakola kedah libur. Lombana ditunda deui. COVID-19 teh teu leungit-leungit. Dugikeun sakola kedah dilaksanakeun ku cara online. Sanes sakola nu sakumaha biasana. Sekolah online teh seueur sisi negatifna ka alaman ku abdi. Mata jadi minus, sabab ningali wae layar HP sareng layar laptop. Bahan pengajaran anu sampaikan ku guru teu gampil kahartos. Kumargi teu dijelaskeun sajelas-jelasna. Sabab eta, urang kedah rajin ningalian materi-materi di sumber-sumber nu sanesna. Kedah semangat, ulah kedip-kedip nyerah. Rampung eta seueur padamal anu didirikeun tina kadamean dugi kakaayaan ekonomi dan tapi pamarentah teh cicing wae bantuan sosial disalurkeun ka walauan sasaha. Alhamdulillah akhir tahun 2020 vaksin COVID-19 dugi ka Indonesia. Manfaat vaksin teh pikeun pertahanan jeung perlindungan tina sagala penyakit anu bahaya. Mudah-mudahan ku ayeuna vaksin ieu urang sadaya tiasa merdeka tina sasalad COVID-19. Amun sasalad ieu tas teu aya, nu ku abdi bade dilakukeun nyaeta bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos ngaleungitkeun diri sasalad. Nu kadua, abdi bade ngaturkeun nuhun ka sadaya relawan medis nu tos berjuang ngorbankeun nyawa sareng ka pamarentah. Abdi oge hoyong kumpul deui sareng rerencangan di sakola tiasa belajar bareng jeung sejabana.